sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-kumbung disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di kana nerakakeun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti pulan ku sebab sia-sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia-sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah nya babarieun Allah mah ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan geus puguh judi mah geus puguh manehanana wah raradutan tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan emak mana emak eta tuntung digigir aya naon tuh bah abah geus lain deui rarasaan asana abah paeh paeh mah paeh bae jajalain abah bae nu paeh mah lain kitu mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing teu baja tetangga abah loba nu geus paeh babaturan abah nu geus paeh tumeureun ku ari giliran abah sia mah kitu hajar naon tuh bah abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kadege wejangan-wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun juk pan abah mah hirup kayaoan Gusti pan jore jasa abah mah ih sakayongku lagi bener patuh pan siapa mabok aya di abah zina aya di abah judi aya di abah juk abah mah panapakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia burung kula ieu tina boeh paingan gua kadang-kadang jadi pocong aja ku abah abah mah wasiat bae mun abah bae abah mah belum bae ibah ulah tuh ban urang mah Islam kajian belum wasiat sia ulah teh belum geus belum kumpulkeun areng-areng abah lebu-lebu abah andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah emang kunaon kitu bah pokona abah sieun jasa disiksa abah hengkepan hese aya lebu mah cak anakna bener oge nya siap-siap laksanakeun wasiat abah siap bah tak abah tenang abah geus lah cukup abah geus moal disiksa eueuh bae geus bos geus kayakinan abah geus kos kitu geus ha geus bah segera paeh bae bener sampai dua paeh bapak
aya musyawarah anak-anak najeng pamajikan yang najeng mah cek mana teh apa sih mapan wasiat yang dibelem mak ngajupan hayang diajur-ajur lebuk naju dipicen diaur-aur kena ketebak angin di mana baik bener mak orang laksanakeun bela wasiat abah ayo geus apa salah dibelem geus dibelem ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh dibungkus terus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur bawa di ka laut di aur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acak beres baralik kabeh akhirna Gusti Allah dek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti seluruh tanah-tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan jadi deui tanya ku Gusti Allah pulan hidup naja kasihan naon sababna eta siapa kejeun hayang dibeulem sagesa dibeulem kemudian jadi lebu sagesa aya tulang taleng kudu ditutuan kena jadi lebu kaju kudu diaur-aur di angin anu gede di luhur gunung di laut jeung di mamana naon coba maksud sia Gusti abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae aya beulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi jadi abdi deuk disiksana hese jadi sia nu matak dibeulem we haju diaur-aur ku sebab sieun ka aing sieun Gusti sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di ka neraka keun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti pulan ku sebab sia-sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi di ka sorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia-sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah lumantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah beulem tah mah kecuali nyana cara tadi ben tadi beulem di aur-aur geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae maling-maling bae korupsi bae zina bae los engke wasiat bae ka pamajikan aing mah pangmeuleukeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari awe aing di akhirat teh disiksa bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia di belum di akhirat dikerebekeun di neraka tungtungna disiksa dunia akhirat maksudna mah yakin lah boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah ieu mah carita gampangeun Allah mah dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh Masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dage urang cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ge embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya
tapi kan dibentukkan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton, jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung saja mana pohara tuh, jadi politikus Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa poharanya saya tanya lemah, masya Allah. Di samping nu ragus para nabi para rasul, keun tambah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani, anu di kantor eta cai mani, eta kos kitu nu kuari jadi bupati, emang bupati lain cai mani cepedut, anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani, sia cai mani, bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah, tina cai mani jadi urang, jadi lalaki, jadi awewe, masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikembalikan ku Gusti Allah. Sianang jin aing tidak cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara rusyubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj, cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang cai mani urang masya Allah. Tak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan bakal bahali ka Allah. Aslina urang mah lain mun dikadeuleuy lain, aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tidak turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae mah KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana. Aya anu dina beteung buaya, beteung maung, beteung gajah, macam-macam. Aya anu di Padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh. Kena tsunami wallahu alam di mana. Ragag di kapal das jadi abu kabeh. Teu eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut. Cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus disebut jelema deui mayit ngaranna, jenazah ngaranna, bangke ngaranna. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun jenazahna, dek dikubur di mana bangkena, bangke urang. Aslina roh urang manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae
di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja, roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering, roh teh gering, awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu bantu ayo urusan bae awak, ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang KHS ke hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan. Cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedakeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula heuh kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ni mah teu Pak teu ieu mah nya ngariung we opatan kan jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya nah babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bongannyana teu pernah dakwah we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina Kiai Abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi sia hirup ka zamanan Kiai Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu berangkat kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantep kayo kabeh yo ditararaja salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun dah jawara timbang jawara salat minus 0, derajat
puasa minus 18 parah, sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong wow 100% bener, remi mantap, rolet mantap, kasino mantap, domino ayah kabeh Masya Allah. Mabuk ayah, maling di pabrik loba, ngadu kotok ayah. Jawara saya ngaran Prengki abdi, nang saya ngaranan Prengki lah nyonang saya loba kata abdi mah Prengki Predi batu sabaraha genep. Cek malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, Jawara itu keluar Jawara. Barang keluar malaikat enak sih abdi embung sosoranganan kana neraka panas deui nage cek saha neraka teu panas Malaysia yang baik jeung saha kana neraka jeung kiai jeung kiai panggil ka dia kiai panggil abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Siapa barengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Ndek naon saya jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu. Saya zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus gageter-geter. Wah aing ka neraka oge cek deui. Apa aku jawara sial-sial ting nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dinya cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya ya Ki Wahab aya cek ada loba kiai ulah kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imana Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli lah bener naon si jawara nah barang jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalahna naon heula malaikat naonnya tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus, sanajan nya ngariung sok hayang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus sama dihampura ieu mah barang ragus sageuna teh tuh ayo ieu barang ragus ieu naon deui aya kene malaikat sing jeli atuh jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah sokos di dunia bae ngotot bae jawara mah ngotot aya naon ieu hiji jawara kieu malaikat
kula memang sadar tukang gitu bobok tukang taro kula kan tukang ngadu kotok di tukang imahnya tapi kunaonnya teu pernah ngalarang kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur nyana ngaji nyana magahan santri ngariung kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah tapi kula diantepkeun teu pernah dilarang ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh caki podoli sial-sial teh nasib aing cak nasib aing jadi kieu tanya deui mail esnya podoli ki podoli emang bener henteu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai aing main gapleh diantep aing main remi diantep aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Kipudoli ka neraka jahanam. Aduh cek Kipudoli aya-aya bae akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun ulah naon gara-garana ngeunah sebab daun dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang ti mana ieu tah falamma akharat humur azfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pemerintah korupsi kajen teh nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum di Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon mengaji bisa ka neraka ngredit mobil tanggus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Kifudoli
tuh iya Haji Fendi pakai jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui oh tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih geus di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi oh sakieu na Kipu Doli bener kunaon atuh Kipu Doli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobilnya oh Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus caritakeun haram begitu aya nu nuntut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang ulun sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana wong ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman ye Kipu Doli doang anu ka neraka dipimpin ku Haji Fendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pamarentah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah dibenduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa hajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun ge insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sianu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu sanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih itu kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka Kiai Uci teh tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajen abena di akhirat aing aman mana enggak sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu undangan aya jada
jauh dua tak kukula diceritakan jarang ngaji di zaman abahnya nama tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme Naib Meme tuh jangan itu kolot-kolot kula gesok neulekeun ke zaman gagah gisud teh zaman eta area keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge iya sekolah jauh kiai haji teh nyaraos etikan ban bae mah ngajina make sepeda make motor gelas eti nyaho jadi si A si B si C si asa haji ahadu nyaho sok haji terus kabelah terus dipicu ka dieu nyaho atuh ki soleh baheula masuk ngaji kabelah dieu mah teu barang masuk gol kan aju teu ngaji jajan nyaranaho terus digemborna ki muhtar atuh nyaranaho aja terus detik teh nyaho sa-sa nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi ya betul 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ya benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus enggak aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad mantap tinggal aing ngadadaban dadah bupati gubernur camat tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban jakena korban duit siapa duit pemerintah nonsen namun duit Cihayu tah mantap lamun ke masjid duit pribadi terima lamun duit pemerintah ulah korban duit pemerintah masalah ngan teu jadi ganjaran atulinnya anak nu korban tah mah atulinnya anak nu korban tah mah ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya mah saeutik malah mah keluarkan korban 20 tapi nu keluarkan 15 lagi kemana yang 5 lagi mati di mana mati di mana di perjalanan masuk kemana kandang bupati nu kumaha coba ieu kan bahaya je emang intinya nyaho ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae we henteu teu bae sia mah benerkeun bae onggoh abeh naon di akhirat aman di dunia moal kebal carita-caritakeun wae alah segala rupa dicaritakeun mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeula dan henteu aing teh mau jadi jurik sekali-sekali jadi jurig sakadar mengajakan ke Allah menjadi kiai sing bener jadi kiaina menjadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna menjadi petani sing bener jadi petanina teu ngalarang jadi pemerintah teu ngalarang jadi petani teu ngalarang jadi pedagang eta mah urusan kahirupan tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruk kan aing embung jara Kipu Doli embung aing tetep nyalametkeun diri medek anu ngadu kotok ku aing didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang ade sit aing ada loba nu bendueun loba nu kajen siap jasa dipakai ka bendu kudu ngadu kotok kudu judi kudu mabok kudu zina kudu korupsi nyada berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu ngasalah ngan kula da teu bendu
kulama teu bendu sebabna tugas tangan sakadar mepelingan anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentelelir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah kanak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek ngarusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atuh alag kaum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh keluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu aina Banu Israil zalika walayatahimuni abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israil disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti deuk disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana teuing curigana meureun kaum Bani Israil tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa Gusti ulah sampekeun ka kitu ulah sampai kaki itu Gusti law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebagian kalari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala subha'u billah nu dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalih istiqab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa Samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa Samiri nyieunlah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba manusia kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba iya illa fitnatuk tudillu biha man tasya
wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususnya di zaman Kangjeng Nabi Musa umumlah di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama nang Gusti Allah jamaah Gusti Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani vihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Nah, aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi. Didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi di Dubai di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat babakan nang aing emang nang sana melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun henteu dicoba kitu bual kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji cobaan sarua bae ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge henteu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kapanggih jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang murni rek ngaji teu mah geus teh urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusan ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah coba terus engke gitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon gitu ngaranna itu jelema nu dugal engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu tuh dang disiap aing ge nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana datang deui zaman SBY
datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna deuk dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebabnya nama itu termasuk ikut di NU secara praktis, tidak pernah ilu tiga sebabnya nama di Torikoh. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama, nyana mohon perlindungan. Ketika kemari Multaqo datanglah kababara sababara menteri menta di rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususnya umumna dunia Islam cuma cerita, kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di Multaqo teh. Banten nu meunang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Kalau lo bawa pesantren hanya beberapa pesantren, mesti nama orang NU nu aktif tapi ente. Hese nyaritakeun anak kuari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda, masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak, tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkan kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil, melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Ente sembarangan, ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai kadinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang ente diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum Torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara, supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli Torikoh dararatan kuari teh ka tokoh kadi mali caritakeun teh sampai ka gubernur sampai ka presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli Torikohnya, siapa sih? Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok kita percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN.
Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambil ku hari ku Amerika. Maka NU ikut main, Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mentak ge ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mana kan ngaji ku aing dibejaan ku hari. Yeay, sebab nu bergerak tiba heula thariqah. Kemenangan Baghdad di tangan thariqah, kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah, Ki Hasyim Asy'ari melalui thariqah, Yaman melalui thariqah, Suriah melalui thariqah. Ketika geus acak-acakan thariqah sah, sebab berjuang tanpa thariqah cak lu di luar naonnya pokoknya siapa teh jaho bela tuh berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Itu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Nah aku hari mulai aya naon tak karak sapotong tak cerita tak karak sapotong tak waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantap jasa ieu lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakal saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab daun, sebab di Gunung Karang geus turun informasina, di Gunung Kencana geus turun informasina, di Gunung Gede geus turun informasina, di gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun, tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua, nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu ku itu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri gitu kamang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunan atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu. Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika orang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob sia tah nu neruskeun ih sakola henteu naon henteu ilu di partai aya geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun ai ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae udah bener tolol kabeh je asal geus ilu kadinya parem asal geus ilu kadinya parem geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna
tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aib masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihida bareng datang bae ka lembur mulai tam kemana tam kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy kiai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana ih mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salap mah kiai ulang henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung geus menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising di dinya kiai di dinya kiai nu mandian saya geus beres di pandian kiai bungkus kiai salatan ku kiai siap kiai geus sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ke bangos kos kos gitu apa teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan hayya 'alas shalah ya faqad qamatis shalah qad qad Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi eueuh keneh bae salat ka ibarat sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua aya nu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat hati datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya jual baik gitu kok aing masih tapi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan dua antiluan aya bae terus nyana ngimaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomah nyana kabeh menghormati sian layang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar ih teu kudu aya batur atuh ibadah mah Allah niat di pondok nage endek ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah
fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ke mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai, jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya, cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu. Ulah jadi kabingungan ieu tah ayatna in hiya illa fitnatun tuh kos gitu. Urang boga pamajikan hiji kemudian ngandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak, ulah bingung, fitnah cobaan. Ulah bingung ulah tama engke ge kolong sorangan tama tuh kayaknya tanggung kolong tilo ayo geus tanggung kolong opat geus opat teu bisa baliknya na. Sia kurang cicing di dia puyang naing balik ke mana ini cakena teh kanu kolot nyarekan bae nu ngora gitu kene nu katilu gitu kene nu kaopat gitu kene aja goreng mah lah aing mendek ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah ieu kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae katukang kaharti mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon kaharti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Ye jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah tuh pantes cicing bae di imah sorangan aja teu loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema nya cicing bae eta karek hebat. Ye atuh cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisa teu kabeh ge kos kitu mah. Je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Ye, parangsana. Anta walina faghfir lana Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeut da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aing ngahampura ka sia asal anu ku aing mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampuran ngahampura bae mun geus karahmatan bae. Gitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah, mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah, dibere teger sakilang fitnah ambalaya, dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah, bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah, diberi pangampura jeung rahmat Allah bibarakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin.